Pasal martelakeun cai. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, meunang dipake susu cinajan pait. Kaya ibun cilaut sumur wahangan, hujan buah ciburial jeung cihujan. Anging lamun eta cai geus dipake miceun najis, hadas leutik hadas gede, maka eta suci tapi teu nyucikeun mun teu robah ku najis anu dipiceun. Deui cai robah sabab kacampuran barang suci, kaya cai di entehan. Teu jadi naon-naon cai robah sabab cicing atawa kayu dikulah. Ari cai saeutik mun kanajisan jadi najis najan teu robah teu naon. Sejen lamun cai gede kanajisan mun teu robah eta teu jadi halangan. Ari cai kapanasan mata poe eta makruh, kana salira teu sae. Makruh soteh mun caina masih panas dina wadah nu dipalulian emas. Deui makruh cai kaja dipanasna, cara makruh cai kacidatiisna. Ngaran cai saeutik nu henteu aya 300 punjul 5 ka ti Jawa. Lamun cukup berat 305 disebutna cai gede ku ulama. Lamun wadah pasagisa asta leuwih saperapat eta cai gede deui.